Bapak-bapak anu kuring sangat terhormat, dipayun saat acara mudah-mudahan kubacaan bismillah urang ngajantenkeun lancar dina acarana oge kenging magpiro ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oge anu salajengna kita terkait jeung pembangunan masjid di Kampung Cigatlung RW 04. Anu kadua nyaeta perkawis pengawasan bapak-bapak oke para pemuda sadayana. Artinya urang musyawarahkeun gitu dina ieu mungkin mantu nama Pak Ustadz Zainal anu Patiluna mengenai terakhir anu katilu tentang pileg non bawa si namanya kan pada disampaikan merenku Bapak RW urang dangukeun urang musyawarahkeun kumaha carana kumaha hadena cenah. Baik bapak-bapak kepada yang kolong dengan waktos ayo urang sasarengan kampung urang Kampung Cigatlung kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Alaya Sadaqallahul azim. Anu Gusti Abdi dihormat sehat jasmani dan rohani dan mudah-mudahan kenging maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, para kasepuhan, para pemuda, warga masyarakat sadaya. Alhamdulillah pertama urang panjatkeun puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kejengna anu bade dimusyawarahkeun mudah-mudahan sadayana tiasa ngapunturkeun pulau tanpa makhluk jembar laut tanpa makhluk, di mana insyaallah anu kuari bade dimusyawarahkeun kurang sadayana sifat pemandu doa tetap kesimpulan tergantung bapak-bapak para pemuda warga masyarakat sadayana. Anu ini urang musyawarah berkaitan sareng rek ngarencanakeun masalah pembangunan masjid di kampung urang Kampung Cigatlung, di mana bapak-bapak para pemuda warga masyarakat sadayana perlu kurang dikanyaokeun bahwa masjid anu berdiri kuari sampai kuari. Jadi orang geus teu kudu bahasa meluas deui eta masalah masjid, bahwa masjid di lingkungan Kampung Cigatlung anu jumlah RT-na geus nambah 4/5 saking ku meluasna penduduk. Eta geus nyatakeun teu layak pikeun disebut masjid jame. Geus tiba taufikna ya Allah bahwa urang geus niat hayang ngalaksanakeun ibadah salat ka Jumat. Anu difokuskeun di masjid gimana?
beda dari salat biasa di masing-masing musola nyaran mah karena dia sih yang dia mas di jago mati ngarencaran dulu berarti orang tahun 2 hari usul heula usul kebiasaan heula nah perencanaan ya jadi sementara tahun dia kurang untuk orang masih dia musola dari masjid bicara Jumat, nah tetap gerbang. Anu fokus kurang dia merencanakan waris sekaligus kurang menyusun masalah pembiayaan. Ya. Jadi orang yang ada lebaran gula banyak. Mohon maaf tidak segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para bapak, pemuda, sadayana, anugerah kami hormat. Mudah-mudahan bina beriman dan sadayana ini maghfirah dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Langsung baik simpapi pada nanggapi karena komentar Pak Ustaz. Anugerah ini menyikapi masalah pengalihan jamaah Jumat berdasarkan karuana mereka berkawin pengawasan di wilayah RW 04. Terima kasih Pak Ustaz karena menyampaikan karena segala hal tujuan positif digenapi. Namun tanggapan sinapi alhamdulillah kecil bingahna lega pisan dikpai os jamaah yang berancang lebih bahwa musola al-muhajirin dia nyata badai ayat pengalihan anu didantenkeun masjid jami al-muhajirin. Tapi di dia bukan sekerajana nanggapi karena hal-hal antos disampaikan ke Pak Ustaz abdi pada narosila khususnya keluarga lingkungan babakan kerjola punten kaprak sepuhannya anu kapungkur namina babakan tengah aya oge babakan santen bahkan abdi upami nyari osina sapeker sadayana abdi disebut karena punten pisan bilih kasinggu anu ngadamel nami kampung ieu naon abdi eta tiasa nyebatkeun babakan umulan kerjola karena emut abdi waktos almarhum mudah-mudahan kami kuburna-nya aya Abah Eko Bapak Beken Abah Jala oke aya masih kene nahibnya anu masih kene panjang umurna Bapak Amung di Pakentong eta kapungkur waktosna damel mushola hingga ieu nami mushola teh tanggal didamel ku Pak Ustaz di bosan teh nya tanggal didamel ku Pak Haji ieu mushola ieu didamelna namina ku Bapak Haji Ude namina teh al-muhajirin saudari eta Pak Haji naon teh muhajirin jangan pimpinan da hijrah jangan tina urut diharap kana ranggang ngabeurkeun pamajikan itu eta hijrah jangan jadi artina anu tadi geus di lembur pindah ka dari geus anu di dieu teras intinya ngadamel kampung ieu teh sesuai saran ijo ini personal test ka anu didamel ku Menteri Agama Kabupaten Lebak sesuai eta namina teh sekempel nya capun baheula eta waktu jaro sobandi nya eta namina babakan kanu jola satepana aya dina abjayana terus ijobna aya dina Bapak Murdina SK anu langsung di Menteri Agama Kabupaten Lebak anu didamelkeun usulkeun nyata ku Pak Ustaz Surdi sebagai penyuluh agama di wilayah Desa Soban. Tadi dinya abdi pada naon khususnya keunggulan anu di dieu nya pangeusi anu di dieu mushola al-muhajirin upami didatengkeun masjid di dieu kira-kira senang siap tante siap terus harus teh kanu anu tilba anu dibabakan Pak Ustaz Sumardi nyata barisan di dieu aya 8 baris kali 12 jalmi nya mengukur 108 jalmi ditambah beureun ka dia sabaris beunang tapi upami bade dilaksanakeun misalkan sebelum dibangun tenana ngeun abdi usul ka sadayana satajana dibangun mah beureun urang
Jumat mah dilebakkan heula. Nah margina ketika ia dibangun musola kan acak-acakan urang rek di mana Jumat nanti itu pindah di dieu teu maju deui kan kitu Pak Ustaz benernya. Makana usulan abdi teh sekira ieu can dibangun insyaallah 2 tahun ke depan kami rencana rek bangun musola karena alhamdulillah kasadayana sanes adikung misalnya sombong yang kami kualitas ngajutis biaya kanggo pembangunan musola tadina. Mudah-mudahan alhamdulillah kami bari dijadikeun ieu masjid kami syukur alhamdulillah ya. Adapun pangeusina urang teu naon margina teu misalkan urang dikudukeun dia mah kewajiban ieu teu kudu-kudukeun urang sebab anu marenta ibadat ya sanes jalmi nya sanes jalmi Pak Ustaz mah kiai ulama eta ukur magahan ilmuna magahan ilmuna nya itu anu ngudukeun teh wajib kana ibadat teh ya eta parentah Allah sanajan Allah juga kuping misalkan dia pertemuan hari jika Allah siap bersolat jangan kata di Al-Quran ya waqimus sholata wa atuz zakata gitu ya laksanakan sholat nah adekeun sholatna ya laksanakan zakatna adekeun tempat urang umpami tempatna urang di mana urang ibadahna ya Jumatna hari ibadah sanesna mah urang biasa di leuweung di perjalanan di mananya gitu eta mudah-mudahan doa kasadayana kami terus ngarutis di awal kanggo pembangunan mushola da upami urang dijadikeun masjid kemudian tadi teh di pengusaha urang kandung ngarintis masalah anggaran biaya pikeun ka depanna kitu ka sebenarnya. Tadi abdi teh sempat ngajawab pertarasan Pak Ustad ari kahoyong abdi ya kitu nya Ustad ya kasadayana upami tiasa dialihkeun mah ka jadwal pengawasan sa RW abdi tadina hoyong dina malam Jumat Ustad. Nah margina dina malam Jumat ya sugan kitu Pak Ustad Pak Haji Rosid magahkeun usule Jumat emut keneh ka beurangna kitu tanya. Tapi eta mari mupakatna malam Salasa mah eta mangga tapi usulan abdi hayang malam Jumat. Gitu. Ya. Supaya eta para ustaz para kiai teh magakeun bag-bagan Jumat ya urang sugan emut keneh budak sore ge urang dipagan jabe Jumat aya diajar Jumat sugan kitu nya sugan kumaha kira-kira nya tadi tos dijawab malam Salasa nya pan ari eta mah biasana ke kieu ya mupakat ai pas balik dah aing kori kan mupakat paling teu mupakat tadi teh kumaha ieu lamun ku abdi dialihkeun ka malam Jumat ari nu magahan mah urang mah tinggal manggil kan ya tinggal urang zaman kira-kira ya usulan abdi ye ustad ye kasadayana lamun malam Jumat kumaha eta hendak kieu ya Mang Abi ya ulah salah mupakat Jumat mupakat ye lamun ayeuna usulan abdi ayeuna bareng paimong tadi mau mupakat ka pemekatan paimong kitu nya abdi kan selaku tuan rumah ya ngan meureun hari eta mah kopi rokok di sajabanan ya anak baik kan dari Jelebaknya abdi selaku tuan rumah meureun jadi kemupakatan teh tergantung kami lamun kami teu mupakat malam Salasa musola aku kami dikunci kumaha tah pancen ieu malam Salasa rehe pancen izin abdina ge malam Salasa mah hayang ge abdi malam Jumat kumaha ya Bapak Marin ya lamun malam Jumat ya ayo malam Jumat terus Pak Ustaz lamun malam Jumat siap teh alhamdulillah tanya ieu keputusan abdi lain ku abdi ditentukan tadi teh cek Pak Ustaz lamun mun tanpa musyawarah maka diumumkeun abdi naros abdi hayang malam Jumat ari teu mupakat mah nya abdi sorangan mupakat kira-kira kana ta iya ya ulah eta malam Salasa buru-buru malam Jumat buru-buru pan ditanya ku abdi pan kami mah malam Salasa malam Jumat mupakat bae ulah kitu nya malam Salasa Punten ya Pak perwakilan anu ti babagan masjid aya nya di Cipanas aya berarti perkawis pengalihan masjid urang ditentukeun satosna mushola ieu terrealisasi dibangun nya. Terus kaduana alhamdulillah di luar memupakat tuh kan dilebet mah eta usulan abdi pengawasan 1 RW dilaksanakan setiap malam Jumat. Atur Jumat hareup eta Pak ulah Jumat isuk deui. mohon. Isuk kita gelarna Jumat isuk ge kumpul. Kuno teh takbir mah. Ya Pak RT teh kembali mata ke kumaha eta.
Eta mah hitung-hitung urang cik paribasa teh meureun kopi sagelas ge karena pembukaan urang. Wae doan ku ustad heula kitu nya. Da urang pembukaan malam Salasa, tinya urang break heula ge malam Jumat teh urang pengawasan berjalan nya. Eta kira-kira itu nya. Tarupina tanggapan di Simabdi mun sakitu. Kira laguna yang kediapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tanggung jawab urang sakabehan eta sekupna sa RW. Kumaha namun ayeuna urang tentukeun aya struktur organisasina supaya urang berjalan dina kapanitiaan masjid, baik itu dari segi pembangunan maupun dina segi urang hal-hal anu direncanakeun. Kumaha lamun urang ayeuna bentuk DKM Dewan Kepengurusan Masjid, kumaha Pak Ustaz? Ngomong lamun ayeuna urang tentukeun rek saha ketuana, wakilna, sekretarisna, bendaharana, berikut penasehatna, berikut anggota nama kurang seluruh masyarakat Kampung Ciganjur sekupna RW 04 eta urang harus bertanggung jawab di ieu masjid itu. Eta bisa sangat tepat usulannya. Cuma karena orang yang ayatkan musyawarah bener, eta orang dia disusulkan di belakangnya. Beneran susulan data kepengurusannya. Sekaligus dari itu sudah awal pembangunan ya. Kumaha untuk selanjutnya sakit unggul pada usulan kesimati hapunten kasadayana kirang lebih nyuhunkeun di hapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pengen sambutan Bapak RW anu bade disampaikan ku Bapak RW Rahmat waktuna di Sumatera. Terima kasih Pak Uji selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang lebih utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam Nabi Muhammad kita menggunakan uras kabehan. Sebenarnya bukan apa ya, menyelesaikan masalah, jadi meringankan masalah itu pemerintah, atau itu RT, RW, kepala desa. Alhamdulillah anu ku abdi tos diamati laporan di masyarakat, terus tokoh masyarakat anu berkaitan agama, Pak Guru Bimong, alhamdulillah sangat kecil nyampaikan tujuan orang kabehan. Alhamdulillah ku abdi sangat positif tindak lanjutna anu berkaitana temana orang pengalihan masjid dan balai musola. Tos clear disepakati urang kabehan. Hasil musyawarah ieu karena urang sering setiap aya musyawarah keuneun, alhamdulillah urang sesuai jeung tujuan.
kami menampung aspirasi anu tos ditaroskeun ku Pak Endar. Bener, sebenarnya mah geus makan waktu kira-kira bisa tahunan. Ngan kadang-kadang urang teh hanya rencana mengingat karena waktu. Alhamdulillah dina malam nanti ayeuna urang aya titik temu musyawarah mufakat. Alhamdulillah bapak-bapak tos disepakati anu berkaitan tujuan urang kabehan. Masalah tadi teh nya DKM aya seperti pemecahan. Nah, abdi jujur anu berkaitan eta nya emang kurang butuh susunan. Karena segala bidang urang tanpa kesepakatan urang kabehan Bubar gitu. Nanti beresnya, mencari tutup doang kan? Saya akan ditutup ya. Kita perkawis anu di komentar tentu Bapak Panglima. Eta teh tujuanna saya kajabi ya. Hiji urang menciptakan keaturan khusus anu di wilayah provinsinya. Gawela. Secara gawela. Bukan,